Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian katujuh karangan simkuring manawi bahan katampi. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu jejer carios nu judulna Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian katujuh. Mangga maranco manco mitra baraya. Mangga kamari teh tos dugi ngeleosna si Matiti arek mereskeun napi. Leos atuh Matiti teh ka dapur deui. Arek nuluykeun hanca nu katuna napian beas bisi kaburitan cenah. Tekung si Lila si Kosim jeung bapakna ngaharuleng. Atuh arek kitu mah teu puguh ieu mah. Arek ieu we kamar deui uing mah. Ayo ka dieu heula urang ngobrol heula mending ge. Jeung Abah sugan aya jalan pikaluareunana jalanna aya solusi gitu. Zaman kiwari mah aya solusina sugan kapecahkeun masalah teh. Udah tuh bah beda ieu mah tuh da hate ngaran geus kapentang asmara mah tuh bah. Da lamun teu ieu mah daerah yang ngagabrug we kan yang Lisa teh. Nanaonan sia teh kawas teu hideng mitra kocapkeun Matiti teh geus beres napianana geus beres. Masih keneh lila ka waktu nyangu mah nya diperenan nyiru dikait-kaitkeun deui ka nu pago atawa ka nu palang dada nu epakuan. Heug nyampeurkeun deui. Naha masih keneh nyaritakeun nu tadi ieu teh obrolan teh. Makna kumaha karunya si Kosim teu ngeluh we jiga hayam anu kasih beuheungna. Ngeluh we jiga nu leuk hayam. Beda atuh da ari hate mah. Ma teh asana mah aya ma teh asana mah apal. Aya anu sok bisa kanu kitu. Mun dukun mah dukun. Atuh curing hak si Kosim teh. Mak bener kumaha mak solusina sugan aya mak. Ya jiga tuh kumaha mana aya gitu. Aya ti heula mah aya ngaranna teh Abah Sukmarasa orang Cihiris. Eta mah sok pinter sok bisa kanu masalah nu kitu mah kumaha arek make jalan nu kitu. Mitra pada ngarojong si Kosim kanu heulah kanu mistis. Pan judulna ge nya urang sesuaikeun sareng judul. Nya mak mending kitu we atuh. Saha nu nyaho atuh uing jadi minantu nu beunghar. Pamajikan geulis. Oke heula ulah waka ngelamunna ulah waka jero sia atuh Sim. Bisi gering jeung kabungbulengan teuing bisi dina gagalna. Abah mah nu dipika hariwang teh eta. Nyakeun urang usaha asa apal inget keneh da ma oge kungsi bareto teh aya beja.
di Cihiris teh aya dukun lepus cenah nu ngaranna teh Abah Sukmarasa. Bisa ngubaran anu gering boh atau anu kitu malahan mah nu kajagona mah peletna cenah si Abah Sukma teh. Wah bener pisan atuh mah hayu urang ka ditu. Mingke heula atuh da naon teh kudu aya waktuna kudu mernah waktu lain burung gusuh teu pugu maneh mah Kosim. Pok bapakna. Kek atuh lamun ieu mah geus we atuh arek cara jalan kitu mah. Urang isukan we atuh isuk-isuk ti di ini jeung emak. Urang ka ditu. Oh, halus atuh. Mana geus we, mana ini ka ditu. Abah Abah mah ka sawah, ka jeung mana we nu ini jeung si Kosim. Nya mak lah, geus kitu we. Uing geus aduh beunta nampeureum ka deuleu beunta karasa nyagigir asa digigireun. Ni eta Neng Lisa eta daku aduh bibirna imitna meuni ageng mak moape kauruyeun we mah heuh nyaho mak oge sia da cik atuh ngeunteung mak atuh geus kudu untang enteung deui da sidik geus hate mah teu bisa dienteungan mah da awewe deui ongkohan moal nyaho kanu rasana cinta ka hiji awewe. Oh baelah mana geus we gugu karunya cik hayang nyaho ketakna kumaha engke jadina. Mitra atuh si Kosim gede semangatna. Nya malah geus bae da ieu boga bekal pan ladang gawe kamari. Heug atuh isukan we. Isuk-isuk ulah nyahoon batur era. Soalna kadinya ngaliwat ka Pak Haji. Ulah ka Pak Haji atuh mah ngaliwatna ka tukang we mending gitu ka belah kidul. Kajen ke ngaler deui. Bisa kitu oge atuh Kosim. Mitra teu kakocapkeun beres lamun rencana teh mah. Geus kitu. Nya abahna satuju. Oh geus satuju bae karunya keur budak hiji-hijina teu cik hayang nyaho ku tarekah kitu sugan atuh beunang. Neng Lisa teh oh da bener kuring oge ningali Neng Lisa bisa eta kamari. Wah bener. Bae da budak urang ge teu goreng-goreng teuing. Kan pedah can boga padumuk maksudna can aya pagawean anu matuh jang manehna. Lahaula we cobaan hayang nyaho isukan. Heug atuh ari kitu mah. Urang init isukan SIM jeung emak. Terus salat subuh we nyubuh. Da rada angang ari ka Cihiris mah. Nya siap mak lah hayu. Atuh jigrah deui mitra si Kosim teh asalna mah jiga nu ngeleuk jiga hayam anu kasih jiga hayam ku eleuk kitu nya ku tetelo ngeleuk we asalna mah. Ayeuna mah buringas deui gede hate di bejaan diajak dibere pandangan kitu ku indungna teh. Mitra beres we sawala atawa rencana jang isuk jang isukan arek ka dukun Abah Sukmarasa nu ayana di kampung Cihiris. Cag urang tuna heula carita eta. Ayeuna urang caritakeun keluarga Haji Hasan. Nu ngamimitian nyarita Haji Hasan pokna teh kieu. Kadang ieu kitu ka barudak. Abah hayang ngomong komokah ka si Lisa jeung Dewi kadang ieu.
nya atuh ke sakedak abah urang sarauran murang galihna. Oh, amu pok si amu gitu nya, pok amu rokaya. Atuh tetalangke jul-jol barudak teh. Dah, itu sok dareu didinya. Mana sok diuk di dieu. Urang ngobrol. Oh, da bana urang kasebut aya sawah di mana tatanen loba lega. Budak kasakolakeun nepikeun ka kuliah di Bandung. Neng Dewi ge engke bisa rek kuliah nya kuliah. Tungkul budak duaan teh. Komo Neng Lisa jiga nu heueuh berperan acting. Neng Lisa mah bisaan acting da gaul di kota atuh buukna ge di beureumana atuh. Make jeung di non teh irungna ge ditinik kitu nya. Ngan ari hareupeun kolotna mah dibuka. Buuk di beureumman. Wah, gadi ieu we pokona mah. Kawas bintang film gitu kawas biduan setelana ge ari tos dangdan. Isa kumaha ketak kahareupna maneh. Ari dituluykeun wae kuliah teh. Nya atuh komo we abah bade lebar sasemester deui. Tapi tong kitu kalakuan ka orang lemur boh akhlak jaga komo jauh jeung kolot nada ku abah di Bandungan teh make jeung bahasa asa sangeunahna. Moal abah insyaallah atuh abdi ge da tiasa ngarobi. Da kawitna oge pan abdi teh orang lemur. Tah kitu alus boga pamadegan teh. Jadi resep abah ge ngadukung lagi teu kagok. Kumaha Ari Dewi? Nyari kanggo abi mah bade mereskeun we sakolah heula SMA di dieu di lembur. Tapi duka abdi mah dukana jigana mah moal kuliah. Bade tos we di lembur wae. Abi mah hoyong ngabantos amu we heulanan atuh 1 tahun 2 tahun mah. Oh, sok we aratur geus garede anguran kanu ibadah tong taralat salat nu 5 waktu kade. Nah, kitu pisan. Ari nu jadi kolot mah bunga ngadenge anak baroga pamadegan sorangan teh. Kade nu disebut ucap lampah tekad teh kudu jeung kanyataan. Ulah ukur dina biwir. Ulah jiga nu heueuh Lisa. Moal atuh amu da abi teh terus diemutan. Emut teras-terasan diemutan terus telu dinten di dieu teh. Oh, syukur atuh ari kitu mah, syukur. Mitra mapatahan jadi itu namanya kanu jadi aranakna ulah sangkan garede hulu atawa arasa arumaing pedah jalma boga kudu silih tulungan jeung jalma anu butuh silih talangan jeung anu sarusa eta karakter Pak Haji Hasan jeung Ibu Rokaya kudu nerap kanu jadi anak cenah ulah sampaikeun goreng kasebutna eueuh regenerasi penerus kahadean cenah maksud jeung tujuanna mah beres atuh ngarobrol gitu atau satu ya teh nu taya dipicarioseun deui abah. Sok we rek sarare mah rek istirahat mah sok wi pan sakolah isuk. Sekolah isuk leuit sok we ngarampi geus we abah mah geus geunah ngadenge kitu pamaradegan maraneh. Jig we sok ari istirahat jig geus saya ka karamar cing laleos satu mitra budak anu dua teh padahal gerentes hate Neng Lisa mah lain.
teu sudi teuing kudu teu sudi teuing kudu ieu naon kudu jadi orang lembur komo resep keneh di kota atuh di kota mah sagala aya duit mentaan we alasan mah da loba mitra da beungeut nying hareup ati mungkir Neng Lisa mah beda jeung Neng Dewi mah lempeng wae ka kamar teh ngadon sup ngaringkep jauh pareureum arasup atuh si amuna jeung si Abah ka ngon heuh ka kamar Neng Lisa asup teu kacaturkeun pareureum namanya da pasti peureum mah peureum duka ari ngarengkol jeung henteu mah gancangna carita isukna beurang we kitu adzan subuh teu kaliwat sarolat berjamaah di imah da ka masjid rada angang hayang imaman cenah si Abah imaman anak jeung pamajikanna geus teu kakocapkeun keur ari ibadahna beres beda model Neng Lisa jeung Neng Dewi ngalaksanakeun salatna teh ari Neng Lisa mah assalamualaikum gajleng ini leos eueuh itu eueuh ieu ari Dewi mah terus ngawirid terus ngadoa jeung indung bapana cag urang tuna carita kaluarga Haji Hasan ayeuna urang ka caritakeun si Kosim anu arek boga rencana jeung indungna arek ka Cihiris nepungan dukun Abah Sukmarasa Kosim gerah hudang atuh tuh bapak maneh mah geus ka masjid korejat atuh mitra si Kosim teh sumanget da aya nu dimaksud jeung kahayang tujuan manehna heunah hatena manehna bisa kalaksanakeun ini ieu atuh nya kacai terus berengbeng mawa sarung make ieu ka masjid nuturuk ieu paneurian ka paneurian eta matiti keprak-keprek di dapur nyadiakeun nyangu neuheur cai boh aya pasakeun dipasak jang nyadiaan salakina besi manehna rada heubeul initna jeung si Kosim teu kacaturkeun ari badadang tos di masjid teh nu ti masjid teh dararata katarengah imah we buru nuju da berasna ka tengah pantol tebus ka tengah imah geek darariuk arek karopi abahna kopi arek kopi ninyo kopi oh atuh sok we kopi aya mah loba alhamdulillah kopi mah sim arek sim bade mah kopi merada haneut ye patuangan geus nu heueuh mitra Kosim teh ari kakolot mah ajri ka komo ka menang nyarekan wae itu eta ge bubuhan rasana mah beleuweung jeung pedah jeung aya moga maksud tujuan anu nuju pikahayang gitu nya geus kitu ngararopi weh abahna da sangu jeung goreng kangkung jeung itu tuh aya lauk mas goreng lauk mas aya meureunan ieu mah dua deui ieu atuh rek tuang heula ayeuna sarapan kewe kuring mah ieu tos ngopi Kosim bisi arek dahar heula maneh moal mah engke we atuh mah lah geus hayang buru-buru init abi geus teu kuat hayang ka Abah Sukmarasa atuh hari kitu mah da mangke geus siap
Oh jika tuh didarwakeun cing salamet di jalana cing naon teh cing kacapai maksud jeung tujuan Cikosim sugan atuh ditarekahan kitu mah aya hasilna mudah-mudahan cing hasil atuh pok bah atang nyarita kaduaan ka Matiti jeung ka Cikosim. Talalangke da sidik niatna ge tos bada subuh ameh henteu katingali ku batur initna jol cing arek geus paramitan ka si Abah. Bah, abi pamitnya rek ini heula jeung si emak. Nya abi oge akang, nya bah arek nganter ieu si Kosim. Jiging salalamet di jalanna kade. Rek jalan mana? Rek jalan kabeh kidul mending kabeh kidul ame teu ngaliwatan ka imah Pak Haji. Nya kitu da rencana jeung Kosim jeung si Kosim bere kitu. Beral atuh Mariang Mitra indung jeung anak arek nuju ka dukun Abah Sukmarasa anu aya di lemur Cihiris. Sapanjang di perjalanan si Kosim nanya wae ka indungna. Mingeus atuh teh, mingeus. Kosim hapan we sia mah nanyakeun. Kedak ge sagedeung deui ge nepi. Si mah salila. Maneh mah kasabaran. Komo mun ieu nya naon teh? Dibere syarat anu hese jigana teh taluk we. Moal atuh mah ari jang Kaneng Lisa mah moal taluk naon-naon oge lah ek diusahakeun kuing nu penting beunang sila kapeng-pengoan Neng Lisa teh ka kuring. Ujug mitra. Geus mun ieu teh mah geus pede itu rek aya ka dukun Bah Sukmarasa. Teu kakocapkeun lemur sababaraha lemur kaliwatan nya aya nu wawuh di lemur sejen oge ka Matiti nya sakitu we nanya biasa ya perlu teu kakocapkeun di jalanna berkah salamet eueuh halangan hulungan halangan gok ka hiji imah panggung anu rada nengang hanapeun tangkal kiara tapi lalenang buruan teh alus aya nu ngurus daun kiara ge eueuh nu murag hiji-hiji acan paribasana nya eueuh sesa boh naon teh bararesi teu kungsi lila nepi we ka imah Abah Sukmarasa. Ya nuluk salam indungna Matiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kala saha. Daguan sakeuleuh. Petruk-petruknya katai kadenge palupuh katincak palupuh awi teh kolotrak atuh panto dibuka bray geuning ale kaget tamu euy sumuhun Abah abdi ieu nepangkeun ti lemur ieu naon teh ti lemur Cibari asa heula mitra. Lajengkeun deui mitra. Ieu abdi ti lemur Cibatu.
di Cibatu. Ore kuning angang. Oi jam sabaraha ti ditu waya kieu geus nerepi ka dieu. Pada subuh abi teh tosir teh ka dari teh. Waduh sok kajararo. Sok geuning duaan. Mohon ieu sareng tuang putra Abah. Oi sok atuh kajararo. Aya sok kajararo. Mitra teu talalangke nu duaan teh sapsup heusup begitunya blas blus ka imah Abah Sukma Rasa. Ya, da Abah mah hirup sorangan, ke urang nyokot heula cai, aya ali cai-cai wae mah. Euy. Boleh make euy nya si Abah ieu mah, Abah Sukma. Tukung silila mawa cangkir cangkir kaleng gitunya, cangkir zaman bareto anu ceurian 2. Jeung keni lain teko. Curulung cai herang dieurihkeun kanu gelas. Sok atuh tah ngarinum heula bisi hanaang tos milampah perjalanan jauh masok. Atuh ditampi ku abdi Abah. Muhun Bah, ku abdi ge ditampi Bah. Hanaang abdi ge ah. Oh, pek, euy, pek. Sok. Bari jeung aya sora anehan. Cik aya pimaksudkeun naraon nya gancang ditanya ku Abah teh bisi gitu, bisi aya perlu, bisi aya naon ka darieu teh da soalna arangang jeung kakarak asana teh ka darieu. Sumuhun Abah, abdi teh nemean ka dieu teh. Nyeta ieu yeuh gaduh kararepet sakedik. Aya beuh repet naon kumaha maksudna? Nyai. Udah geus kolot pisan gitunya si Abah Sukma teh. Nganyaikeun ka Matiti teh. Kieu Abah. Budak abdi teh aya kahayang. Ngan heuh da abi ge emang ngarumasakeun gitunya jalma teu boga ari aya kahayangna ka bogoh ka jalma anu beunghar tur geulis. Kun bae, kahayang mah bebas euy. Bebas da manusia mah kitu loba kahayang. Aya kumaha maksudna hayang kumaha ieu teh? Kieu gara Abah urang alah mitra waktosna ka Bujang Seep keun enjing urang teraskeun deui dina episode ka-8 ya dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak. Hapunten nu kasuhun seueur sanes bilih seueur lepatna sim kuring dina nyanakeun ieu carios. Tak tektok boh balelona hapunten nu kasuhun tong hilapnya dibantos di subscribe, di like, di komen tah komen aku sim kuring dinu aya kelepatan atanapi naon janten bahan evaluasi sakitu nu kahatur ti sim kuring salam bambaktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.